Ah, ayo atuh urang neangan takjil. Kawana geus sore. Ih, Neng, kamana neangan takjil na, Neng? Alun-alun tah hayu. Hayu atuh, urang ge penasaran ti kamari si Komad ditanya ku urang di mana ngomongna geus neangan takjil. Emang si Komad sok puasa gitu Atuh jigana mah, Neng, jang ngomongna ge geus neangan takjil. Terus ditanya ku urang, meuli naon Komad? Cek manehna geus meuli apem hideung anu buluan cenah. Rada aneh urang, emang aya apem hideung anu buluan? Si Komad deui wae nya guys ya. Asa teu geus si ieu. Dibobodo wae ku si Komad. Da curiga urang mah nu kieu-kieu teh. Kumaha tuh guys geus kieu kumaha? Kudu dikumaha ieu si Komad. Emang dasar bangor eta si Komad. Hayu we mamatahan salaki urang nu teu bener. Ya maksud si Komad teh nu ngaranna apem hideung buluan eta memang apem warna hideung anu dipurulukan parud kalapa tapi orang can pernah ningali da apem warna hideung. Nya sih. Tuh si Komad. Hei Komad, tangguan Mad.